pandangan jelema bodoh neuleuh mobil herang, kiai neuleuh mobil herang, akur pandangan zahir. Ketika ieu nu bodoh mah ngadesak-desak usaha hayang beli mobil, si kiai mah henteu itu lain bagian aing teh mah dunia ieu. Dalah herangna akur tapi ketika hayangna henteu, kiai bagus. Ketika nu bodoh ge usaha sia kudu kabeli eta teh Fortuner, kudu kabeli. Fortuner kudu kabeli. Warna naon kana pod? Warnana naon warna? Ketika nyana ge mengejar, atuh naon bedana kiai jeung pedagang? Atuh naon bedana kiai jeung pengusaha? Atuh naon bedana kiai jeung petani? Jasa ruah hayang kadinya tujuanana kiai rorong soka. Lain cakula cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, ukur heula. Dah, lamun geus kiai berbeda pandanganana. Ketika neuleuh mobil akur herangna, zahir tah mah akur, tapi batinna ih jajak kiai mah teu hayang tah mah kos kitu mah. Kiai ieu bakal loyog di ajian ku jelema. Harayang jelema teh tah mulung elmuna lantaran pandangan batinna geus beda jeung pengusaha. Pandangan batinna geus beda jeung politikus, pandangan batinna geus beda jeung petani. Itu mah ngejar karena mobil nu herang, ieu mah nyaho herang cek mata ieu, cek mata batinna hina tama mobil, pasti jelema daratang. Pasti jelema daratang. Mun masih kene pandanganan akur jeung pengusaha, akur jeung petani, akur jeung pedagang, moal kajin ku kumaha ge, ilmu tinggal ilmu, hebat tinggal hebat, moal daraekeun ngaji. Summa syurbu, summa sakaru, summa al-maqam wa huwa sahwu. Lalakon nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah make jalur khusus. Menempuh ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasulillah. Kudu puguh pelatihna, kudu puguh guruna. Lantaran urang uzlah hai teu puguh guruna mah engke lain uzlah ngaranna, eta mah kos kitu mah ngaranna nyilib. Lantaran problemna terlalu loba. Hutang teh urusan tadi ngabogohan rangda, judi udag-udag, kiai ngajikeun orang bobogohan. Nah iya jadi uzlah, lain uzlah nyilib sama kos gitu. Aya deui ieu mah bener-bener deuk ibadah, ninggalkeun makhluk bahaya. Antaran teu boga pelatih mah kudu kumaha carana uzlah. Jadi tetap kudu boga guru mursyid. Sebab urang teu kudu uzlah ibadah teh, maksudna ibadah ka Gusti Allah. Allah mah di mana bae aya. Aya hiji jelema ibadah ka Gusti Allah, geus mantep jasa ka Gusti Allah, sanggeus mantep nyana pindah di daerah nyana kabeneran daerahna ieu adalah daerah Mesir, nyana pindah ke Mekah, turun pangkat kawalianana. Nyana munajat ka Gusti Allah, Gusti kok ngeunahan di Mesir jeung di Mekah, padahal di Mekah aya Baitullah, padahal di Mekah loba makom ijabah, tapi kok nikmatan di Mesir abdi ibadah daripada di Mekah. Naon ieu Gusti minta petunjuk ka Gusti Allah. Atuh maneh mah kieu si pikiranana dianggap bahwa di Mekah leuwih ngadeukeutkeun ka Gusti Allah. Atuh salah ja aing mah di mamana ge aya cak Gusti Allah. Sia ibadah di kota Mesir ka aing, ibadah di kampung Mesir ka aing, ibadah di leuweung sia ka aing, ibadah di jalan sia ka aing, ibadah di Mekah sia ka aing. Sia geus diangkat ku aing jadi wali aing ketika di Mesir. Kunaon atuh ninggalkeun Mesir kemudian ka Mekah, dianggap Mekah teh leuwih deukeut ka aing, jauhkeun sia ku aing. Sebab boga anggapan bahwa Mekah teh leuwih ngadeukeutkeun ka sia, pan sia geus dibere anugrah ku aing di Mesir. Make jeung hayang ka Mekah sagala rupa, balik deui sia ka Mesir, balik deui nyana ka Mesir, nikmat deui ibadah. Manta teu kudu uzlahan, ulah ka Allah. Aya jelema cicing di tengah-tengah kota dibere nikmat ibadah ka Gusti Allah. Begitu nyana menghindar ti kota besar ka lembur, eueuh ngeunah. Sabab naon? Allah merena di tempat rame. Aing ngangkat sia di tempat rame, diberi lazat ku aing sia di tempat rame, di tengah-tengah hiruk pikuk manusia, ku aing justru sia mah diasingkeun tina ramena manusia. Aing ngangkat sia atuh Allah mah maha kawasa.
make hese-hese ninggalkeun jelema sia balik deui sia ka kota mabok mabok Allah tadi mah kakarak mengenal kuari mah jadi mabok pan ieu keur nyaritakeun mabok. Nah iyalah mimiti mengenal kemudian mendalami sangesna mendalami terus merasakan geus merasakan kangenahan mabok urang teh lamun di minuman mimiti kadeuleu gelas di jerona aya caian dikira-kira ku urang-urangna keur dahaga beuh eta cai aya esan mana teuing meureun tiisna kana masyaallah kakarak neuleuh doang sanggeus sadaya urang ngadeukeutan ku deuketna doang geus asa kainum bae ku urang sebab urangna keur dahaga ketika dicekel ku urang tek boro-boro geus datang ka sungut dicekel ku leungeun bae geus indah jasa sebab karasa ku leungeun tiisna sanggeus tadi angkat ke urang lek diinum karasa nikmatna kulantaran karasa nikmat diteruskan lek seubeuh geus seubeuh encan karasa seubeuh beneran nambah deui mabok minum ngaranna urang dahaga teh kumaha keur dahagana eta keur carita dahaga nginum kuari keur dahaga dahar lapar ngaranna aduh lapar amat ningali urang sangu ngebul kakarak neuleuh doang masyaallah ya Allah ya Rabbi saabna teh geus kaambek be mantep amat ya saab bolak-balik mau nyawa saab mau nyawa tadi saab aduh geus asa ngeunaheun bae disadiakeun di piring plek aduh asa geus mantep jasa di dahar kurang diicip-icip pelem amat ya sanggup bagolo. Ya Allah ya Rabbi jeung tauco mantep jasa sanggup bagolo jeung tauco kemudian ditambah ku lauk asin gitu gabusiem nu seungit teh ya Allah ya Rabbi Gusti dibere lalabna masyaallah sambal tauco mantep jasa didahar ku urang nikmat amat ku kageunahanana lak terap eureuleuh eta dahar kuari urang dahagana kana susu seri siapa tolol geus kebel teu manggih awewe urang tadina meureunanan ieu anon berpisah jeung pamajikan atawa memang pepegatan kemudian teu ge urang kawin deui geus kebel teu manggih dahaga aduh ulah-ulah nanaon neuleuh ngagitekna ge geus lain deui aju neuleuh susuna rada muka saeutik waduh kakarak dedeleuan doang ge geus pohara jasa gurutak gretek geus teu kuat urang teh tek bedatang ka magrib angel amat ti isya waduh geus ka tak kacaritakeun ka masjid ge geus teu make kokolor aya nu kieu deui mah kokolor mah dibawa ka masjid barang balik di masjid ka imah kokolor disampaikeun di dieu tah eta teh kadeuleu kumito tolol amat tapi nantu kolor disampaikeun teu karasa kunaon eta dahaga teu karasa Uyana geus teh pulantaran jana pikiran kadinya bae jadi di masjid teh ieu kokolor dikadieukeun eta pan lain mitoha bae kabeh ge neuleuh ji teh budak kolor ye tuh kurang di pundak eta tah eta teh geus kanyahoan ku urang berarti nah datang ka imah geus tunjak-tunjuk bae nu dihandap nah ieu geus lain sambarangan dahaga asup ka jero kamar geus pohara jasa plek carelah jeung pamajikan sakar mabok repes geus beres eta dahaga dahaga nginum dahaga dahar dahaga awewe ketika geus puas teh sakar babok jadi geus terlampiaskan hawa nafsu nginum hawa nafsu dahar hawa nafsu awewe geus terlampiaskan geus puas kuari urang mabokna sakarna atawa dahagana ka Gusti Allah dahaga ka Gusti Allah
ku sabab naon sebab pengenalan urang ti mimiti urang ngenal wujud hartina aya ayana Allah teka piheulaan ku eueuh sebab Allah makidam kidamna Allah teka piheulaan ku eueuh Allah teh maha bakoda Allah teh eueuh tungtungna Allah teh mukhalafah lil hawadis Allah teh qiyamuhu binafsihi Allah teh wahdaniyat Allah teh kudrat Allah teh iradat Allah teh terus pengenalan heula eta geus urang pengenalan eta kuari mendalami kana sifat Allah menuju kana afal Allah menuju kana zat Allah kuari sifat-sifat Allah teh ku urang ditafakuran direnung dipahami Gusti Allah teh maha kawasa kudrat geus lamun Allah kasifatan ku kudrat atuh zat Allah na teh maha qadir Allah teh kawasa Allah teh ngadamel langit kawasa Allah ngadamel bumi kawasa Allah ngadamel urang hirup urang teh ieu ditadbir ku Gusti Allah cak Gusti Allah kakawasaan aing nyeun langit nyeun bumi nyeun sia kuari sia teh ku aing diurus tanda aing ngurus ka sia teh di mana sia sare henteu diteruskeun sare aya dihudangkeun ku aing ketika engke maneh teh lapar ku aing dibere dahar yang jadi urus ku aing engke sia dibere dahaga hayang nginum ku aing diurus aya cai jang nginumna eta teh pengurusan aing sia teh ku aing dibere tanaga nangurus aing kuari sia dibere ilmu nangurus aing ku aing salila hirup dibere urusan aing nu ngurusna teh ulah disangka menang sia sehat teh ulah disangka menang sia bisa teh ulah disangka menang sia bisa neuleuh teh deuleuan sia teh ku kawasa aing teh ulah asa nang sia eta dedengian sia teh nang aing teh lempang sia teh menang aing diuk sia menang aing napas sia kaluhur ka handap eta teh menang aing sakapeung ku aing dinormalkeun sakaping ku aing sia teh eta napas teh rada disempitkeun nang aing teh kitu teh sakapeung waktu ku aing sia disehatkeun sakapeung waktu ku aing teh digeringkeun nang aing teh eueuh nu siaan kabeh nu aing direnung ku urang nu Allah kabeh ulah wakan neuleuh ka batur neuleuh ka diri sorangan horeng nu Allah kabeh je mata ye nu Allah kiceupna nang Allah neuleuhna na ku Allah atuh berarti mata teh nu Allah mutlak celi nu Allah ngadengina nu Allah atuh nu Allah mutlak irung nu Allah ieu bisa ngisep bau jeung seungitna nang Allah atuh nu Allah mutlak sungut kitu keneh beuteung kitu keneh atuh eueuh nu urangan eueuh urang mulai geus tah dedeuleuan Allah dedengian Allah pengenalan mulai je sedengkeun kapan sifat mah kapan moal kaluar tina zat ja ayana sifat teh nempel dina zat sebab moal aya sifat teh nyorangan sifat mah kuduna nempel dina zat kitulah cek ahli makulat innal makulatil ladaihim tusaru mil asyi wa hiya aradun wa jauharu nah kuari aya johar aya arad urang mun deuk aja tauhid teh kudu ngaji makulat heula johar teh artina zat nah johar teh artina zat teh eta teh anu makoma binafsihi ari arad mah makoma bi ghairihi. Nah, ieu arad teh teu bisa cicing tanpa aya johar. Berarti mun aya beureum kudu nempel dina zat, nempel di naon eta beureum. Aya koneng eta sifat arad ngaranna nempel dina zat. Bagus, eta moal aya bagus sorangan bae kudu nempel dina zat. Bagus teh dina naon? Sifat mah makoma bigairihi. Moal bisa sifat nyorangan. Ieu ge sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat. Atuh moal bisa nyorangan mun teu nempel dina zat nempelna dina zat Allah kapanggih ku urang kuari sifat Allah bakal kapanggih zat Allah sebab naon sebab bakal katingali dina afal Allah jadi berarti kul huwallahu ahad Allah teh maha hiji dina sifatna hiji dina afalna hiji dina zatna hiji geus eueuh nu dideuleuh Allah sagala rupa Allah mimiti pengenalan mun ibarat neuleuh eta urang neuleuh dina naon kitu ngaranna cai dina gelas pengenalan setelah urang mendekati kadinya urang mengetahui wih ieu mah horenganan rujak waduh luar biasa ku urang di deketan dicekel mantep urang geus bener kenal ku ari siap dirasakeun lep nikmat surbi ngaranna
sabada nikmat diteruskan sakar ngaranna geus leng la syai'a illallah la maujuda illallah anu maujud iwaldi Allah sakar ngaranna mabok talamun geus mabok asa jeung Allah bae asa jeung Allah bae urang teh ngedeng asa jeung Allah diuk asa jeung Allah lempang asa jeung Allah nanaon asa jeung Allah bae engke perasaan teh ngomong kabeh ge ngeunang Allah jadi hasil tina tapakur sanggeus tapakur teh terus urang teh keranjingan sanggeus keranjingan urang teh didinya edan majnun lillah rarasaan teh ngomong ketika urang deuk dahar sangu teh ngomong lain ngomong assalamualaikum lain gitu atuh geus kitu mah naonan perasaan batin urang teh ngomong teu kudu kadenge pan urang ge lamun ngomong batin urang teu kadenge ku urang teu kadenge ku batur boro ku batur ku urang henteu ngarenung we kieu be mata mah perem bagus teh budak urang mananya aduh putih teh budakna aduh susuna gede tuh apakah dege ku batur atuh henteu ku urang henteu tapi urang ngomong tah eta teh ngomong bicara eta teh bicara golbu ngaranna eta teh latifah lelembutan teh ngaranna ngan urang mah encan terarahna kanu kos kitu bae terarahna belatifah urang mah ngomong teh ku nafsu urang mah latifah urang mah encan dibersihan sehingga lain ngaranna lain tafakur nu kos kitu mah ngaranna khoyal imna syarika ka anna khoyali kawan syarif di dieu teh ayana tah mah imna syarika ka anna khoyali kawan syarif jadi ieu teh dibagi tah sirah urang hiji imna dua syarika ka tilu khoyalika tilu sorpu tah ieu di dieu tah ieu kakarak pandangan hukama profesor matak urang teh kuari ngaji kabagi tah kieu pembagianana tah tet kabagi 5 kuari urang ngaji sanggeus ngaji asup tah ka dieu tet imna man tah ieu teh ka dieu nembus kemudian ka dieu syarik tah di dieu diolah sanggeus diolah asup kana khoyal imna syarika ka anu khoyal kawan sorif datang ka dieu tah lamun enggeus ditampung di dieu aya su'a teh kolbu aya batre nyorot kasorot ku su'a anjrek di dieu plek bae pinter urang nah aya nu kieu ye begitu asup ka dieu sok keluar ka dieu teu kasorot deui teu kasorot nah ieu lamun nu teu kasorot ieu mah kuari mah inget keluar bae ti majelis tanyakeun ku babaturan tadi ngaji naon sigi ngaji lain tadi pembahasan aing mah tuh nah geus ngomong beres geus aya di HP aing jadi pinteran HP ieu otak urang dibagi tah eta kakara urusan profesor diolahlah ku profesor ku Imam Ghazali su'ana kena mantep sorotan batin di dia kena mantep nah supaya mantep nyorotna ka dieu kumaha su'a teh batre artina sorotan tina kolbu eta teh supaya mantap ulah aya halang lantaran lamun batre nyorot ka dieu kahalangan ku nafsu jadi can kaburu kasorot ieu geus leupas can kaburu kasorot ieu geus leupas tah di dieu lah bersihan golbu lelembutan anak bersihan ulah aya hawa nafsu di dieu teh ulah aya hasud ulah aya ria sanggeus teh bersih nyorot anceleg ketika aya nu asup ka dieu langsung ditransfer ke bagian kedua transfer ke bagian katilu teh khoyal trek tina sorpu disorot anjrek di dieu plek tanyakeun minggu kamari ngaji naon wow nyaho jasa anu jitu jasa ke minggu nu kamari dari teh oh atuh nyaho jasa naon tek minggu nu katiluna tuh nu kitu teh ke HP pencet lain lalagaan di dia mantak diolah urang mah kulantaran teu diolah ya teh kebersihan batin teh henteu diolah atuh kuari ngadenge keluar bae urang titajong saeutik poho boh titajong suku atau titajong mata
Titajong suku mati jali ke aduh nyeri. Titajong mata mah lebih aman. Mantep. Waduh budak ngongkong itu. Titajong mata ngaran. Kos gitulah. Nah ieu teh moal bisa sakar, ukuranana kumaha? Ukuranana adukeun jeung dunia. Masya Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir teh lamun nguji jelema model kitu. Pan adukeun jeung dunia, jelema eta. Sok, huswanana. Carana kumaha? Bere surat. Bere eta teh surat ti kabogoh atawa ti atasan. Bere surat ti kabogohna. Kek mah macana. Kudu ulah gandeng-gandeng cek. Ulah aya anu ngahalangan. Bila perlu ieu mah di kamar cek. Awas, ulah anu gandeng. Baca kunyana lalauna. Sepucuk surat ini datang ke pangkuanmu. Lalauna gana bacana. Sepucuk surat ini datang ke pangkuanmu. Dan datangnya surat ini tanpa kaki, tanpa sayap, berjalan tak berkaki, berlayang tak bersayap. Juri jaya mah. Ini mah kamang-mang ya mah. Husu jasa macana husu jasa. Pohara jasa macana husu jasa. Tidak ada lain hanya ingin menyampaikan isi kandungan hatiku yang dalam, bahwa setelah pandanganmu menusuk hati, seakan-akan matamu adalah dari lirik matamulah aku paham, aku tahu, aku mengerti. Dengan demikian surat ini adalah balasan dari lirikanmu. Aku cinta padamu, Asep. Sekian Sarwiti Cikupa. Duh, budak pohara jasa nostalgia eta berarti. Khusus jasa kan, andai kata keur dibaca aya jelema di luar gandeng. Nyana moal wani maca. Andai kata aya budak gandeng, wani nya, "Hai sia gandeng, tolol sia." Nyaho bener aing keur maca surat sia. Ini sia. Mun nyana imkan nyerekan dicarekan, mun teu imkan nyerekan cicing heula moal dibaca ku husu-husuna. Kuari surat ti Gusti Allah Al-Qur'an. Bandingkeun husuan mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim litunzira qauman ma budak tolbuan enya seteh. Tunzira qauman ma hoi, budak. Shadaqallahul azim. Kunaon ganeng budak lah. Agak ku budak. Jadi nyana teu husu. Jadi husuan maca surat tika bogoh dibandingkeun jeung Al-Qur'anul Karim. Nanaonan. Nanaonan tamakos kitu mah. Lamun geus husuan maca Quran dibandingkeun jeung surat tika bogoh tereh sakar ieu jelema. Tereh sakar. Nah eta kakarak Al-Qur'an kuari zikir. Zikirnya na teh husuan zikirnya na apa husuan ngadengekeun informasi ti atasan? Husuan zikirnya na apa husuan keneh informasi ti indung bapak? Husuan zikir apa husuan keneh informasi-informasi ti dunia nu kunyana disenangi? Mun masih keneh husuan urang nu belah ditu daripada zikir, can aya nanaonan tamakos kitu. Berarti nganggap keneh di luar Allah aya nu dianggap. Ukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Mun masih keneh husuan maca surat ti kabogoh, husuan keneh maca surat ti atasan dibandingkeun jeung maca Al-Qur'anul Karim, bohong tamah. Bohong ngaku cinta ka Gusti Allah, biasa-biasa teh mah jelema biasa-biasa. Tinggal kitu bae teh mah ukuranana. Nah, ukur deui kuari. Jelema teh boga duit. Ketika boga duit jana teh tak aya instruksi ti Gusti Allah korban misalna. Nyana boga duit tapi teu daek korban. Eueuh nanaonan.
instruksi ti Gusti Allah duit boga di dinya aya nu keur ngabangun masjid padahal nyana boga teu kabitaeun ku ganjaran ngabangun eta encan nanaon teh hirup teh kos kitu ukuranana kos kitu ulah waka perang heula ukuran ngabangun bagi nu imkan manehanana teu daek encan jadi berarti nah kuari dek perang tah eta teh moal berkorban mun jelema henteu neuleuh ka Gusti Allah. Dina engke perang nage lain kalimatilah aya kadua hayang sohor hayang hebat hayang menang kitu hadiah dan lain sebagainya ieu mah dimurdikeun lillahi taala pengenalan ka Gusti Allah sanggeus ngenal terus memahami geus kenal kemudian merasakan geus merasakan ngicip-ngicip surbi ngaranna kuari terlena di Gusti Allah berarti geus siap ninggalkeun sagala rupa cicing be di imah maca Quran atau zikir batur ngaler ngidulnya nama cicing ketika batur ka pasarnya nama cicing be ketika batur engkei-engkeiannya nama cicing be ka Gusti Allah ketika dek dijadikan tim sukses kos pudoli nya nama cicing be nya nama tah lamun milu ka ditu atuh tamah jurig kos kitu tam kiai jurig tamah eueuh nanaonan tamah kos kitu mah si ieu akur kadenya si kiai akur kadenya atuh tamah rorongsokan pandangan jelema bodoh neuleuh mobil herang kiai neuleuh mobil herang akur pandangan zahir ketika ieu nu bodoh mah ngadesak-desak usaha hayang beli mobil si kiai mah henteu itu lain bagian aing teh mah dunia ieu dalah herangna akur tapi ketika hayangna henteu kiai bagus ketika nu bodoh ge usaha sia kudu kabeli eta teh Fortuner kudu kabeli warna naon kana pod warnana naon warna ketika nyana ge mengejar atuh naon bedana kiai jeung pedagang atuh naon bedana kiai jeung pengusaha atuh naon bedana kiai jeung petani jasa ruah hayang kadinya tujuanana kiai rorongsoka lain cakula cek tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz ukur heula dah lamun geus kiai berbeda pandanganana ketika neuleuh mobil akur herangna zahir tah mah akur tapi batinna ih cecek kiai mah teu hayang tah mah kos kitu mah kiai ieu bakal loyog di ajian ku jelema harayang jelema teh tah mulung elmuna lantaran pandangan batinna geus beda jeung pengusaha pandangan batinna geus beda jeung politikus pandangan batinna geus beda jeung petani itu mah ngejar karena mobil nu herang ieu mah nyaho herang cek mata ieu cek mata batina hina tama mobil pasti jelema daratang mun masih kene pandangan anak akur jeung pengusaha akur jeung petani akur jeung pedagang moal kajin kumaha ge ilmu tinggal ilmu hebat tinggal hebat moal darekeun ngaji jadi kuari mah nu kudu diteangan teh lain ilmu zahir mah bisa pakai debat bisa pakai neangan dunia justru ilmu batin ngarubahkeun pandangan eta teh hinakeun ku urang jacak Kangjeng Nabi hina tuturkeun ku urang kok Nabi bisa ngahinakeun dunia aing mah henteu arahan ku urang jak Kangjeng Nabi mah neuleuh dunia teh neuleuh dunia pan ngajak sahabat kadeule eta bangke kadeule dunia leuwih hina tibatan bangke tah kos kitu lamun dak aya jelema merosotkeun auratna di pasar kemudian ngising batur kabeh kieu lantaran hiji neuleuh aurat mata ditutupan isin rasa kadua irung dipengpekan lantaran aya kokotor keluar dunia leuwih hina tibatan eta lamun Nabi nyaritakeun dunia model kitu kok aing henteu datang ka dinya usahakeun emang kabeh ge moal lamun teu usaha mah usaha heula lalaunan kok henteu bae sih teu akur jeung pandangan Nabi teangan ku urang guru coba aing berguru ka mana ieu nu mentak aya hiji jelema diangkat jadi waliullah cuma napakuran hiji hadis Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis salat kaula mah dina salat teh ieu teh tenang jasa batin kula indah jasa aya hiji jelema neangan qurratu aini fis salat hayang akur jeung Kangjeng Nabi ketika salat teh hayang indah hayang nikmat kos Kangjeng Nabi kusak-kusuk neangan batur mah neangan wa qurratu aini fis salat datang ka ninggalkeun lembur datang ka poho sagala rupa batur mah hayang ninggalkeun resep dunia teh neangan carana kumaha urang mah kuari boga ilmu teh hayang supaya neangan dunia
tibalik moal manfaat kajen kukumage nu mantak kiai keur ngeunah-ngeunah boga santri kiai keur ngeunah-ngeunah ngajar ngaji asup bae ka Golkar hancur naon pandangan batina nu tatadina ka Allah sanajan teu 100% kuari mah belok ka dunia je sak Allah atuh aing teu percaya ka sia hancur dinonaktifkan beres geus kos gitulah urusan batin mengenal ke Allah nu mantak ilmu nu paling bagus makin mengenal ke Allah makin deket ke Allah makin mengenal ke Allah makin deket ke Allah kasimpulan nama makin boga ilmu makin deket ke Allah nah etalah ilmu nu paling bagus ilmu nu paling jore sehingga urang boga ilmu makin jauh ke Allah tanda makin jauh ke Allah makin cinta dunia ulah hese-hese ukurlah diri urang antara urang jeung dunia tadi surat guys kemudian urusan dunia lamun urang encan kenal ka Gusti Allah pasti urang mengejar dunia nu hina ketika urang geus wau ka Gusti Allah dunia dianggap mainan ku urang hirup urang dianggap mainan ku urang teh hiji nu teu dianggap mah ma'rifatullah wa rasuli ma'rifat ka Gusti Allah jeung ka Rasul Allah eta intina hirup di dunia nu mantak jelema disebutkan teu paeh ratusan tahun ribuan tahun jelema nama modar makrifat nu teu paeh nyanana geus paeh dikubur makrifat mah teu paeh kanyahoan teu paehna dina Al-Qur'an geus dijelaskeun da jelema anu syuhada mah teu pararaeh jelema anu makrifat ka Allah mah teu paeh artina ibadah terus di jero kuburanna urang dibere kaberenehan neuleuh jero kuburan eta nah eta teh keur zikir bae salat bae di jero kuburan jadi tepae ratusan tahun ribuan tahun secara pandangan mata kasat mah maot jana paeh nyana hakikat mah teu paeh makrifat ka Allah moal paeh dunia ditinggalkeun makrifat ka bawa ka jero kuburan eta geus dikitu-kitu ge tak teu daek neangan urang mah tetep bae neanganna bandeui kenalkeun ka Gusti Allah geus kenal urang paham geus paham urang kuari neuleuh indahna Gusti Allah tadi teh direnung hiji bae heulanan urang teu kudu loba nu mantak waliullah mah saayat doang innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama sanyana Gusti Allah mah teu samar ka Gusti Allah mah la yakhfa alaihi syai'un naon bae tidu gede datang ka nu leutik ngaranna syai'un fil ardi wala fis sama langit jeung nu ngeusianana bumi jeung nu ngeusianana boro-boro nanaon ieu di jero bumi di sapatala kanyahoan ku Gusti Allah yakhfa alaihi syai'un di luhur langit la yakhfa alaihi syai'un ieu dunia kabeh teu samar ka Gusti Allah lah akhirat ge teu samar nu mantak waliullah mah teu sieun deuk paeh naon sebabna anu pangeran anu ngahirupkeun eta aing geus paeh ge di kuburan eta sedengkeun aing geus wauh kuari di dunia di luhur bumi geus wauh jeung Gusti Allah atuh di jero kuburan ge pangeran eta keneh matak malaikatnya dicarekan ku alik mah jaga wau jasa jaga Gusti Allah keur di dunia geus wau geus wau tanda wauna rahasianya tamah bahwa nyana geus wau jeung Allah perasaan nyana dan lain sebagainya bahwa dirina diangkat jadi wali tepat nyahoeun dirina ku perasaanana geus ketika manehanana asup ka jero kuburan aya malaikat munkar nakir nanya man rabuka moe enak aya man kalimah naon man man kalimah naon pan atuh malaikat mah teu masantren atuh teh nyaun nya ditanya man kalimah naon atuh mantak urang coba-coba engke di jero kuburan begitu man rabuka malaikat man kalimah naon genjreng sia ku aing man kalimah naon kos geus wau bae jeung Allah sia nyaun malaikat ge geterana lain deui tipuan ieu mah ye kajen kumaha ge nah ukur diri urang ketika datang nah urang lamun aya nu SMS khusus jasa SMS ting 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 aduh mun keur ngobrol ge jeung kula punten nya kiai anu SMS tangkorak sia mun kukula sok ditinggalkeun ka jero geus hakan ku sia SMS aing kebal kaluar deui ujianna sia muliaan SMS jeung aing teu hayang sia keur dihareupeun aing sia nga-SMS ka ditu kus-kusanna kutang kiting kiai ka mananya nyaho aing di jero kamar teu hayang aing kudu nama ulah wae dijawab jeung aing heula sia sebab aing loba pagawean teh cenah hapurannya ge SMS heula los tinggalkeun dahar heula aing teh ngobrol heula jeung pamajikan tuh banding ngobrol jeung pamajikan indah yo nyele senyumna ge geus mantep atuh ya tinggal nyana we nanya ka santri kiai ka mana nya cak santri dukanya
bukan siang SMS heula teu hayang aing di pelajaran tah eta kakara kos itu ieu SMS mah husu amat kok jeung Allah teu husu berarti urang can aya nanaonan ukur tah diri urang mun bahasa Tuan Syekh Abdul Karim mah kam geus sabaraha kali maneh ditegor ku tegoran dunia geus sabaraha kali maneh ditegor ku tegoran akhirat kam sabaraha kali maneh disuratan ku babaturan maneh sehingga maneh non kitu boga surat maneh eureun heula mun keur lempang yamsi payadal non tamsi patata dilu lempang maneh kemudian maneh mengkol maneh watak wudu diuk watak sauhusu maneh mata surat cek Tuan Syekh Abdul Qadir tapi ketika zikir ketika maca Quran ketika maca kitab kok teu aya husu amat sih berarti jauh keneh diri urang jeung Gusti Allah lamun geus teu nganggap ka urusan kos itu nganggap ka Gusti Allah mun keur zikir nikmat ta eta zikir nikmat teh hese moal bae urang zikir nikmat teh moal lamun masih keneh loba dunia urang bisa zikir ngeunah teh ngaleungitkeun dunia tah ketika ngaleungitkeun dunia na hese carana bae eta nah mantak aya bae napas tarik ilah illallah napas eta kan jadi konsen ilah illallah dunia leungit ku napas eta bae ya ilah illallah terus la ilaha illallah napas kurang ilah illallah aya manaan di jalan lamak sudah bihakin la ilah eueuh sorangan dunia lantaran napas urang konsen ka napas tadina tah lamun guguru mah orang kos kitu guguru bedul la ilaha illallah la tah geus ka ditu lang ke aya sing sireumeun bakalna neng ceuli sing sireumeun ceuli sing sireumeun teh sakujur awak lain suku bae buat urang mah sing sireumeun teh suku doang ieu mah moal ayang ke lamun geus husu moal husu mun urang geus husu kitu ieu moal sing sireumeun moal aya pegel moal bae geus kajen ku kumaha sebab urang keur dilindungi ku Gusti Allah kajen urang gering kajen urang osok pegel moal pegel eta pegel teh husu lamun geus susu neng la ilaha illallah engke sing sireumeun ceuli sing sireumeun irung sing sireumeun mata engke ka dieu pusatna sing sireumeun ner geus moal bisa goyang ka zikirna ge cicing bakalna cicing geus poho waduh asa di alam mana ieu teu geus susu teu kadeuleun naon teu kadeuleun neng da kakarak deui poho geus tah poho urang berjam-jam urang ngomong oh iya jangan kebel iya zikir teh tak kos gitulah mulai urang kulantaran zikir dibere ngeunah rindu urang ka zikir teh urang nu mantak teu rindu ka zikir teu dibere ngeunah kan ku Gusti Allah naon nu pake karindu atuh mantak hayang geura peuting dia lantaran panganten anyar kan hayang geura peuting lah teu kudu peuting bae beurang hajar habak jaga rindu lantaran kayak kaditu lah mah atuh teh kudu peuting bae zikir teh lantaran ngarasakeun rindu tah kok Allah mere ngeunah atuh teh kudu tengah poe ereng-erengan tutup lawang naon zikir ngeunah kos kitulah carita ibadah lamun geus ngamimitian surbi lamun geus ngamimitian sakar geus hese nyaritakeunana neuli jelema teh hina neuli dunia teh hina pasti jasa ieu mah geus pasti bae lantaran keur sakar ka Gusti Allah tak engke keur sakar ka Gusti Allah eta teh fana ngaranna hirup di dunia teresep dunia hirup babarengan jeung jelema tapi teresep neuli jelema atuh berarti kan berbeda dah ku lantaran berbeda eta lah ieu manehna disebut fana sakar mabok eta teh aya anu ngan sadetik aya anu sajam aya anu sapoe anu saminggu terserah Gusti Allah tama lantaran eta mah rahasia Allah engke ka ditu da sahu nu mentak ka dina tafuma syurbu summa sakaru sumal maqam wa huwa sahwu nu kamari urang boga kijang sabaraha taun eta make inopa kaganggu urang ku inopa datang ka salat teu berjamaah salat teu khusu gara-gara inopa tak kuari inopa teh geus dijual eueuh di leungeun urang kuari rugi amat nu kamari ngaganggu urang kuari geus eueuh kaganggu kuno eueuh urang pikir coba ku otak urang ya Allah ya Rabbi ku bloon-bloon teuing teh sinu kaganggu ku mobil
kuari ganti ka Fortuner leuwih luhur kagangguna nu kamari ge kaganggu ku Innova 3 tahun kan Pod kaganggu urang teh ku Innova teh waduh geus macam eta rugi amat tinggal Innova yang serikeun urang disisieun urang aya setan cak Innova teh tuh sia teh salat berjamaah 3 tahun dina salat dageh kapan teu husu siapan nginget-nginget aing kuari aing geus pindah ti leungeun sia nanaonan atuh sia kunaon atuh kaganggu ku aing tinggal cak iblis ganti maningan ge kuari mah tina Innova kana Fortuner kuari geus aya bubulanan Fortunerna ganti deui jaimkan urang mah duit ngocor bae maningan meuli nu leuwih luhur tibatan Fortuner naon coba nu keur dihayalkeun kuari atuh macem-macem aya nu hayang Lexus aya nu Alphard aya anu hayang gitu Mercy atuh macem-macem bae eta mah ngaganggu leuwih berat deui alaik ieu nu kos kitu ngaranna A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim lalakon hayang jadi wali ai hayang memenang ngan dibere jeung teu diberena lain urusan urang boro-boro jadi wali hayang sugih ge atuh hese hayang jadi kiai hese sarua bae lah cenah tinggal meuli jubah bae jeung sorban atuh los sadit emang bisa ku jubah jadi kiai atuh tah mangaran aya tokoan burung kiai asal make jubah bae kiai eta burung toko jubah toko kiai berarti ya Allah ya Rabbi nah urang kuari mah meniti jalan menuju ridho Allah melalui suluk hayang jadi jelema pilihan Allah sebab melalui jelema pilihan Allah lah agama bakal rapih bakal beres melalui jalan pilihan Allah orang-orang terpilihlah negara bakal rapih bakal aman ketika dicekel ku jelema sambarangan dicekel ku jelema amburadul sanajan Quran nu didengungkeun hadis nu didengungkeun tetep bae manusia bakal acak-acakan negara bakal riweuh kitu bae kajen kumaha ge sebab pendorongna kepentingan-kepentingan lain hiji Allah lamun urang neule berbagai kepentingan nu ieu kadieu kepentingan nu itu kaditu kepentingan Qur'anna hiji-hiji kebeh tapi nyana jeung nyana ge bentrok komo deui atuh ejing anu di luar make Qur'an nanu mantak ieu lah hiji-hijina jalan rapihna tatanan agama tatanan manusia maslahatkeun Islam di jerona kudu make ruhul Islam lamun Islam ngan sakadar Islam doang bakalna okos momonon okos sing-sieun nu aya di sawah okos nu di Tangerang teh aya patung di pakaian baju kokoh di pakaian samping atlas make sorban di luhurna kopiah mancrit jasa kula liwat kadinya sial jasa aing kasinggung ku sia eta tah nu kos kitu eueuh rohan teh kos kitu teh supaya menarik supaya Habib Rozak meuli waduh eta ngan irung nu beda irung patung itu memancung pantes nyana make baju eta make samping eta make sorbanna disolendangkeun aju make kopiahna jeung urang kaasep bener coba pake ku sia atuh irung ka mana kulit ka mana tuh negro atuh urang tapi nu jelas wae eta teh eueuh rohan kos kitu teh Islam lamun eueuh ruhanian atuh beda naon bedana jeung nu kos kitu dipoles sakitu rapihna jadi deung-deuleun mata doang paling nu sieunneun manuk koprek cak manuk aya sing sieun asal cicing datang deui ta manuk
beak ujian pare koneng tinggal koneng beak ku manuk peking beak ku manuk maninin lantarannya naga nyaweun eta mah kos kitu bebegig kos kitu mah singsieun nanaonan manuk ge ngalawan tak ieu teh Islam lamun eueuh ruhanian kos kitu untuk menata ruhanina ieu dibutuhkeun warid nomor kahiji waridul intibah efekna bakal ngaleungitkeun naumul batalah wa taksir kuari mah teu lalawara ibadah teh tepikeun ka halil jiddi wa tasmir tambah deui ku Gusti Allah waridul yaqzah efekna engke ngaleungitkeun naumil goplah ila hali zikir daim kuari hayang bae zikir teh jadi geus bisa terkendali galbu geus ka Allah baik kuari mazikir geus melalui zikir jahar lewat zikir jahar zikir khofi lewat zikir khofi geus kana zikir napas nikmat ditambah deui ku Gusti Allah waridus sair cahaya sair datang na ieulah efekna engke lamun geus kasorot ku waridus sair ieu bakal tajarrud tina alaik tina gangguan-gangguan menuju kana anwarul haqaiq lamun geus lewat eta datanglah wisol waridul wisol lamun geus kasorot ku waridul wisol fayakhruju min sijnil akwan ila syuhudil mukawwid keluarlah tina penjara maujudat mungkinat kana neuleuh nyaksian zat Gusti Allah anu ngawujudkeun dunia nu kadeuleu kabeh dunia teh Allah urang bisa ngomongna doang tapi urang mah punya gangguan kuari kieu kunaon sih nu mantak henteu gegeran ka masjid ieu mobil encan dikumbah ke ngumbah mobil heula mobil adalah dunia urang henteu ka masjid gegeraan salat asar atawa salat maghrib urang teh katungkul ku ngumbah mobil berarti mobil ieu jadi gangguan ka urang haju mobil nu ku urang digosokan dikumbah dimumule nu ngaganggu karena salat urang geus bah teu berjamaah salat di imah gegeraan teu khusyuk lantaran inget mobil barang tas dikumbah teh kerotna kudu diganti haju ditumpakanana sublekerna ieu geus rada kurang nyoy-nyoyan kitu kan Pud perlu diganti kan aduh kamari ku budak deui rada ngagesrek saeutik kudu dikabengkelkeun cetna aduh ampun barang dideuleu belah katuhu sen pepes aduh inden heula deui jahayang nu asli embung anu tiruan ya Allah ya Rabbi salat tinggalin deui cuman mobil Fortuner doang Fortuner kan Pud merekna nu kuari geus leupas nu kamari urang boga kijang sabaraha taun eta make Innova kaganggu urang ku Innova datang ka salat teu berjamaah salat teu khusyuk gara-gara Innova tak kuari Innova teh geus dijual eueuh di leungeun urang kuari rugi amat nu kamari ngaganggu urang kuari geus eueuh kaganggu kuno eueuh urang pikir coba ku otak urang ya Allah ya Rabbi ku blaon-blaon teuing teh nu kaganggu ku mobil kuari ganti ka Fortuner leuwih luhur kagangguna nu kamari ge kaganggu ku Innova 3 tahun kan Pod kaganggu urang teh tah ku Innova teh waduh geus macam eta rugi amat tinggal Innova yang serikeun urang disisieun urang aya setan cek Innova teh tuh sia teh salat berjamaah 3 tahun dina salat dageh kapan teu khusyuk siapan nginget-nginget aing kuari aing geus leuwih pindah ti leungeun sia nanaonan atuh sia kunaon atuh kaganggu ku aing tinggal cak iblis ganti maningan ge kuari mah tina Innova kana Fortuner
kuari geus aya bubulanan Fortunerna ganti deui jaimkan urang mah duit ngocor bae mendingan meuli nu leuwih luhur tibatan Fortuner naon coba nu keur dihayalkeun kuari atuh macem-macem aya nu hayang Lexus aya nu Alphard aya anu hayang gitu Mercy atuh macem-macem bae eta mah ngaganggu leuwih berat deui alaik ieu nu kos kitu ngaranna isin urang lamun urang teh dikiaikeun ku batur horenganan hate pinuh ku Innova jeung Fortuner isin urang dikiaikeun ku batur ternyata di hate urang teh lain aya Allahan horenganan jabatan jeung keagungan isin urang dikiaikeun ku batur bakal di mama ku batur mah bakal di buya horenganan di jero nama aya hayang dimulyakeun dimumule diagung-agung teu ditanya bae ngajang hilek urang goblok teu budak teu nyahoan aing kiai meureun weuh dak aing liwat ge ku sia teu ditanya hayang nama yai mana ka yai hayang na kos kitu sakalina ditanya mang ka mana mang goblok sia aing disebut mamang sareng tukang toge yai atuh goblok kadanan sia ku buya maka aing ieu panyakit tu aya di jero hate ku batur badi kiai-kiai horeng di jero da pajakit jauh ka wusul ilallah nu kos kitu ta encan aya waridus sair teh ketika geus aya waridus sair nyorot mah teu hese horenganan teu di kampung teu di kota teu nu pinter teu nu bodoh ketika Allah mere waridus sair babarieun Allah mah budak sia kaganggu ku mobil cara aing teu boga mobil oh teu boga aing mah aja kurang emang mantap teu boga mahal kita beli sarua teu kos kitu mah ieu mah lain kitu teu hayang neuleung mobil neuleung motor teh sarua jeung bangke geus teu hayang aing pokona kos kitu mah barang neuleuh jahe mantap amatnya lain deh jeung nu di imah bangunna ieu bibirna pohara amat insyaallah mun digegel waduh budak dek jadi wali teu jadi malah yang diwalian eta can kasorot ku waridus sair berangkat ka Allahna tersendat-sendat eta nu Allah teu bisa direkayasa kajen ku kumaha ge dipaksa ku urang teh ulah bogoh kana dunia ulah resep ka awewe ulah hese bae hese eta mah aja pamere Allah ngan urang teh cara doang tah kieu cek ahli toriko coba ge unggal ba'da salat zikir sesuai jeung aturan kemudian puasa kos kieu aya 10 teh nu dibuka lawangna 10 nu ditutup di antara nu 10 teh hiji ulah resep ka pamarentah 2 ulah ancrup jeung pamarentah jadi pamarentah larangan teh dina thariqah mah can usul mah kemudian kudu sahru teh peuting kudu hudang kudu melek eta teh kudu dina thariqah mah kos kitu teh kajenting sakedeung asal beunta bae ke SD mah jadi atuh tah eta kos kitu. Kemudian lamun menghadapi jelema sugih teh anu Allah lain nu nyana geus akurkeun bae kurang sugih jeung nu susah teh ngan nyana mah dibere anugerah bae ku Gusti Allah harta ge lamun bener mawa namun teu bener mapan cilaka nah urang teh urang nu keur ka Allah babarengan jeung nu sugih akurkeun bae jeung nu susah sebab hartana lain nu nyana nu Allah lamun urang boga perasaan harta nu nyana engke urang ngagilek angel ka datang. Eta cara-cara kos kituna lah nu hese dina thariqah teh ai padu zikirna babari dek dikencengkeun dek dilalaunkeun atuh babari tapi kunaon aju aprak-aprakan jeung pamarentah ai kitu ulah jeung pamarentah satungtung encan usul ulah sebab naon engke bergerak di pamarentahna aya dorongan salian lillahi taala kudu geus lillahi taala lamun geus lillahi taala wajib nya babarengan jeung pamarentah wajib di sektor mana nu perlu nyana eusi ku nyana asal niatna geus lillahi taala ulah kabita ku dunia nah ieu nu kos kararina hese sote urang mun ngobrol kos kieu ketika Allah mere mah sot ku Gusti Allah sia mendek dipilih ku aing ketika lempang awas cek Gusti Allah ulah akur jeung batur sia mah sia batur mah batur ketika dina riungan
udah sok dulu berkat dah. Tuh dulu di mobil geus aya jangan siapa. Cak haji pudali akur dah cenah. Angel deui bae asuh. Aduh. Ulah aya bimbingan khusus ti Gusti Allah anu nyanana ge teu nyahoeun kok jadi kos kieu. Seperti aya nu Noel bae ketika babarengan jeung pamarentah kade. Ieu teh aja lemah kadeleuna mah padahal mah ieu teh memonon. Jadi orang penuh kehati-hatian nang saha eta? Nang Allah. Aya naonan kok bisa kitu? Aya waridus sair. Pan sia mendek aing. Ulah gagal ku sebab babarengan jeung camat. Ulah gagal ku sebab babarengan jeung nu sugih. Ulah gagal ka aing ku sebab babarengan jeung kepala organisasi. Ulah gagal ku sebab babarengan jeung kepala naon kitu ngaranna jeung jawara. Tamanya namanya bae siapa bareng bae ketika dibutuhkan. Tapi siapa pandek ka aing aya anu Noel seperti kitu. Sok kira eta tawaridus sair aya. Sok ketika orang dalam dunia janu Allah teu hayang aing mah aya deuleugeunnya titipan. Ketika babarengan jeung nu boga jabatan nu Allah ku Allah dek dicokot mah teu dicokot boro-boro jabatanna nyawana dicokot henteu ampun deui. Selalu kitu bae tah. Jadi teu kabita kana naon teh hiji we Allah. Ngan kos kitu teh tetep kudu ti Allah bimbinganana. Guru mah sakadar mere metode kieu sia. Adapun nu mere bimbingan khusus nama perasaan deket jeung Allah, Gusti Allah. Eta lah nu hese. Nah, kuari mah geus tah model kos kitu. Aduh, aya pembimbing bogalah perasaan melalui muraqabah lil Ka'bah, muraqabah lil malaikat, muraqabah lil rusul, muraqabah lin nabi, muraqabah lil aulia. Direnung kunyana. Lamun eta Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat manehanana ka sisi gunung, kemudian ku Gusti Allah eta langit, eta bumi dibukakeun, apakah kahayang Kangjeng Nabi Ibrahim jalain? Tamaku Gusti Allah bae dibere anugerah. Oh, berarti Kangjeng Nabi Ibrahim nageh teu menghayal seperti eta. Lamun Kangjeng Nabi Musa titah berangkat ke Gunung Tursina, kemudian Kangjeng Nabi Musa berangkat, sanggeus berangkat cek Gusti Allah ikhlaqna alaika ya Musa. Copotkeun tarumpah anjeun dua tarumpah anjeun. Berangkat ka dieu. Ye, naon eta nu aya di leungeun anjeun? Wa matilka bi yaminika ya Musa. Cek Kangjeng Nabi Musa hiya asai atawakkau fiha wa ahusu fiha wa nabi wa fiha ma'aribu ukhra. Apakah hayang Kangjeng Nabi Musa ngahayal seperti eta? Henteu, ku Gusti Allah ditarik. Ketika Kangjeng Nabi urang, kemudian Kangjeng Nabi urang didatangan ku malaikat Jibril jeung Mikail, dibelek Kangjeng Nabi teh, kemudian ditutup deh setelah diisi ku hikmah ilmu jeung sajabana, diberangkatkeun melalui naik buruk sampai ke Masjidil Aqsa, ditaekeun ka Sidratil Muntaha. Apakah menghayal Kangjeng Nabi seperti eta? Henteu, berarti ku Gusti Allah. Apakah Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi kutub teh hayangeun? Henteu, kageteun anjeunna ge ketika anjeunna diangkat menjadi kutub. Apakah eta teh kitu Imam Ghazali ketika diangkat jadi kutubul aulia manehanana ngahayal? Henteu, nu dihayalkeun mah hayang bisa deket jeung Gusti. Ketika dijadikan pilihan menjadi kutubul aulia kageteun nya ge horenganan dibimbingna ku Gusti Allah. Atuh kitu kene urang. Ketika orang menghayal jadi wali, moal jadi wali-wali, kecuali nikahkeun. Jadi tamanggeus otomatis tamanggeus wali mujbir. Teu bisa dihayalkeun. Satungtung urang boga kahayang hayalan, wali teu bisa dihayal. Wali teu cukup ku dihayal. Praktek wali mah teu bisa dihayal. Lamun urang menunggu iraha jadi wali, berarti nafsu urang aya di jero. Teu bisa jadi wali. Eta can disorot ku waridus sair. Ketika disorot ku waridus sair ku Gusti Allah, plak. Teu hayang dunia, teu hayang akhirat. Mimiti titah ngaleupaskeun dunia. Geus ku ari mah ibadah teh menuju akhirat. Geus eueuh duniaan ku ari mah. Eueuh dunia materi, eueuh dunia jabatan, eueuh dunia kitu tahta, eueuh hiji bae akhirat. Eta teh can wusul ilallah.
ketika urang geus akheratan ja akhirat ge makhluk Allah keneh urang kuari hayang sorga makhluk Allah nanaonan ketika urang can lepas ti dinya can jadi wali keneh bae urang menuju akhirat moal jadi wali ketika urang geus akhiratan cara akhiratan kumaha andai kata aya maung kemudian maung dek ngegel urang moal robah lantaran nu dideuleu ku urang lain maung tapi Allah moal robah urang kajen dek digegel dik cangkerempek bae aing makhluk Allah sia makhluk Allah andai kata aing dek dikerekep ku sia itu berarti Allah nu ngarekepkeun mangganya ngakeun sadaya-daya ka Gusti Allah mulai tah ketika manehanana zikir bae terus tengah penting ibadah ka Gusti Allah colodong bae dihareupeun urang aya makanan ti ditu ti sorga urang menasikeun nyicipan makanan ti sorga berarti can jadi wali dodoja ti Gusti Allah jadi malain maksud hayang dikiriman ka daharan aing mah hayang ka Allah kakarak jadi ketika urang makanan walaupun meunang di dahar ku urang tetapi lamun urang hayang tutup di dinya emang tujuannya datang ka dinya lain Allah ketika orang ku Gusti Allah diberi keistimewaan begitu orang ibadah nama mantep jasa haji orang diberi bisa hiber kos manuk alap-alap sing ada yang nembak bisa hiber orang ke Mekah orang merasakan nikmat awat aing jadi wali bisa hiber eureun jadi walina berarti datang kadinya tak apa bare Allah nu eta mah kos kitu mah dodo jati Gusti Allah mentek ketika diberi kos kitu Gusti cabut tuh kos kitu mah lain tujuan abdi ketika hujan teu kahujanan pangcabutkeun teh mah lain maksud abdi ketika ditembak teu teurak boh Gusti ulah abdi mah teurakeun we abdi mah hayang ka Gusti bae dibere neule sorga abdi mah teu hayang sorga abdi mah hayang ge bidadarina batal deui bae teu hayang abdi mah andai kata dikasorgakeun jeung dikanarakakeun akur lamun memang ieu kudu kodinya ku Gusti da abdi mah teu hayang sorga tembung neraka hiji we Gusti babari ka ngomong mah coba praktekeun sia kunaon bantu salat duha bae sugan we atuh dibukakeun lawang rezeki moal jadi wali wah sia kunaon ieu asana tahajudna rada warung supaya rada deres bae warungnya Masya Allah kiai nu belona kiai begitu kiai ngawirid seakan-akan ditanya yai kulan kunaon eta nu mantak ngawirid sholawat jeung hizipo ngadoakeun Mang Anu nu mana jabatanana lantaran nya neuk digeser supaya tetep didinya cak Gusti Allah nanaonan sia ibadah pakai kos karar itu atuh kurang pakai kok kabatur sia geus datang ka mana ibadah sia haju sia lamun batur ngageser teu ngageser sesuai jeung kahayang sia kumaha lumayan aya kikirimanana Gusti oh aya kikirimanana hayang naon atuh sia cenah bejana mandek mere apaan sakan Gus jadi berarti kadinya ya Allah eta kos kitu bae hikmah urusanana dunia ieu mah lain geus lepas ti dunia akhirat geus lepas ti akhirat Allah lepaskeun dunia jeung akhirat ka Allah ketika urang teu disorot ku waridus sair hese bae ketika Allah geus jorot waridus sair nah payakhruju nyana kaluar kosakumaha boros polonyon nyaha kaluar kosakumaha buuk nu aya dina adonan roti diangkat polonyon ninggalkeun dunia jeung akhirat nya namanya bae ka Gusti Allah na ieulah keistimewaan wali-wali Allah ketika geus waridus sair payakhruju minal alaik urusan-urusan dunia jeung akhirat anu jadi ganjelan halangan kana usul ilallah kunyana geus ditinggalkeun maksudna ieu adalah hayang tasruku alaihi anwarul haqaiq kuari enggeus datanglah ka waridul wisol kuari payakhruju min sijnil akwan kaluar tina penjara dunia neuleuh ka syuhudil mukawin urang kan kuari di penjara ieu penjara teh hartina belenggu
mungkin kabelenggu ku jabatan, mungkin kabelenggu ku dunia, warung buktina, sawah buktina, mobil buktina, kendaraan buktina, terutama nu aya di imah urang belenggu nomor hiji anu kudu meuli kuda, sepak kok kuda, siapkan kuburan tuh 2,5 miliar teh kadengena mahal, barang dek nyepak pamajikan murah horeng. Lantaran belenggu urang teh lain dikendalikan ku Gusti Allah ku pamajikan, moal jadi wali kajen ku kumaha. Lamun aya pamajikan ngabeng berat ka urang, tambah hiji deui sakalian dibelenggu. Guys, urang ngabobodo nu dihandap bae, guys. Nu dihandap seri nu di luhur puyeng. Tambah. Lamun masih kene jadi belenggu moal bisa. Mana belengguna? Urang dikendalikan, ditutah dititah ku pamajikan ketika urang dek salat tahajud. Ka mana, Kak? Entah salat tahajud tiris. Ulah sok ka mana lanan. Ya kula geus siap tuh make sempak ya. Tama belenggu ge mantep tama kos gitu. Bila-bila perlu atuh unggal penting ngabelenggu urang tama. Aduh, awet muda ge atuh lamun anu lain kolot, bu kolot bab tereh kolot sarua. Eta belenggu urang, aduh pamajikan jadi urang teh didoktrin ku pamajikan moal jadi wali kudu bebas urang. Kabebasan urang sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Kumaha Kangjeng Nabi ngajelaskeunana taruhu tagdu bitonan tagdu kitu himason wa taruhu bitonan. Manuk berangkat isuk-isuk lapar balik buncir. Nyawa buncir. Eta buncir tah bahasa Inggris tah buncir tah. Halang manuk mah. Ketika manuk eta hartina gambaran naon? Gambaran tawakal, gambaran manehanana hirup bebas. Ka mana bae manehanana ngalayang, kumaha manehanana bae deuk naon bae nu kunyana di dahar kumaha nyana bae. Ihibran di awang-awang kumahanya nabaya sakadar beteng geus aya nu ngatur cak manuk ti Gusti Allah. Ketika aya dahareun bagus alhamdulillah, ketika aya dahareun biasa bae alhamdulillah. Berangkat ti sayangna ke balik deui ka sayangna sesuai jeung kahayang manehanana. Eueuh nu ngaieung-ieung nu ngalarang-larang eueuh manuk mah urang dibere gambaran ku Kangjeng Nabi kudu kos kitu. Nu mantak lamun manuk di kurungan ku urang teh cak manuk teh aing sanajan dibere cai sanajan dibere parab sabenerna mah lain dunia aing mah ja dunia aing mah hiberan di luhur awang-awang kumaha cak aing bae haju aing kusiati teh di jero kurung isuk-isuk di paraban di pandian horenganan aing dipaksa kudu sasada sedengkeun aing mapan sasada teh kumaha aing bae ai prakusia ku aing sekusia teh aing teh diketrekan bae titah sasada. Ketika aing sasada sia seserian padahal mah aing teh kapaksa ku sia. Ketika aing teh sasadapan ku sia digeber-geber aing. Aju diganti pan parabna ge supaya sasada. Ta aing teh embung hirup kos kitu, manuk teh kos kitu. Nah, urang hirup teh kuari dibelenggu percis kos manuk di jero kurung. Cek pemajikan belikeun anu, cek pemajikan anu, cek pemajikan anu, cek jabatan yeuh urang anukeun, cek anu atuh naon bedana jeung manuk di jero kurung? Moal jadi wali mah tagdu himason wa taruhu bitonan. Kumaha nyana bae ngalayang ka mana-mana. Nu di dahar kumaha nyana bae. Nu mantak wali mah kumaha nyana bae. Teu bisa diatur-atur. Penting berangkat bae, berang hees bae nya mah. Atuh lain wali kos kitu banyak hees bae. Cek caritana kumaha nyana bae hese jeung wali mah. Hese ogra urang babarengan jeung Gus Dur moal betah. Lantaran kumaha nyana bae ngundang sababaraha kali teu datang aya teu diundang, datang solonong bae. Ku ari Habib Lutfi kos kitu kumaha nyana bae, nyana mah hihibran sakumaha manuk. Ai urang mah diatur kapan ku atasan urang anukeun eta mah deureus teh mah nya lantaran anu ngagaji ieu di imah urang diatur ku anak diatur ku pamajikan tah ieulah urang hidup teu bebas waliullah mah hirup di awang-awang bebas
lantarannya nama nganasehatan ge aya daek sia dinasehatan lantaran aing mah tugas aing mah nganasehatan ketika sia teu hayang dinasehatan lah atuh kumaha aing andai kata ngadengekeun nasihat aing alhamdulillah ja aing mah teu berkepentingan dibere ku sia aing mah teu hayang teu dibere teu hayang jadi hayang berarti teu aya harapan kos kitu jadi nasihat bae peurih peueur sabodo sia ngan aing mah tugas aing dibereda kos kieu wali mah kos kitu hese diutar diatur jana mah diatur ku jelema moal bisa naon lantaran asa terbelenggu ketika terbelenggu engke ibadahna maur nyana mah kubahanyana bae ya aya jelema perlu ditanya tanya jadi ini tanya bae berarti aya jelema awe deui tanya deui ieu mah rangda kolot berarti ketika aya rangda ngora tanya beres seuri mah ieu tanyakeun alamatna di mana nomor SMS-na coba HP-na nomor sabaraha iya wali kabalingar sama kos gitu mah iyalah ke dunia wali jadi keluar tina belenggu alaik ngaranna ya nama ngobrol jeung sahabat akur bae berhadapan jeung akur bae lantaran teu hayang dibere teu hayang diagung-agung Allah dibere sakitu teu dibere sakitu di deuketan sakitu di jauhan sakitu nya apa sebab keur senang jeung Allah masyarakat ngabutuhkeun sakitu masyarakat teu ngabutuhkeun sakitu nu dibutuhkeun ku nyana Allah ketika masyarakat amburadul iya tuh eta mah Allah tugas aing mah sakara mapatahan doang ketika disiksa atuh nu Allah ieu makhluk nu Allah siksa nu Allah nu nyiksana Allah nyangakeun sadaya-daya ka Allah beres geus nikmat jasa hirup geus datang kadinya zikir sakali ngabanding jeung dunia jeung eusina nu mantak nu zikir ribuan dibandingkeun jeung zikirnya na hiji beratan zikirnya na hiji nu ribuan mah dedeleuana kacau koneng nya mah hiji Allah ieu nu kos kieu ngaranna tanggeus datang kana rakaatun sarakaat jelema ibadah tinu kos kitu ngaleuwihan 1000 rakaat zikir hiji ngaleuwihan 1000 zikir tinu sejen lantaran nyanana geus teu berkepentingan hiji be di jero mata di jero ceuli di jero irung di jero sungut di leungeun di suku di beuteung di kolbu hiji Allah kumaha parentah Allah bae jadi nyana geus kaluar ku ari mah min sijnil akwan tina penjara dunia kajen teuingna di penjara zahir ieu lantaran batin mah jeung Allah kos Kangjeng Nabi Yusuf kajen teuingna di beuleum zahir ieu jabatin mah jeung Gusti Allah cara Kangjeng Nabi Ibrahim kajen teuing diasupkeun ka laut zahir ieu jabatin mah jeung Allah cara Kangjeng Nabi Yunus kajen teuing dibalikeun kajen teuing kitu non dikerem tambah zahir ieu cara Kangjeng Nabi Nuh tetangga jeung Gusti Allah mantep masalah jasa ya talah ngesirup kos gitu kakarak henteu terbelenggu keluar tidak penjara kuari mah geus neulena Allah atuh anu Allah mah mah hak mutlak ku Allah bae dek dipanaskeun ku Allah dek dihujankeun ku Allah dek dikerem ku Allah dek dieuweukeun ku Allah nya nggakeun sadaya-daya janu Allah ieu jadi geus patalina naon wah geus lamun hirup geus kos kitu masyaallah geus nikmat jasa eta mah nu kos kitu mah geus salat da di mana bae jadi teu kudu di masjid teu kudu di musala teu kudu di imah lantaran nya geus berpikiran kabeh kadeuleu ku Allah di tanah mana bae nu teu kadeuleu ku Allah nu teu kadenge ku Allah nu lain digerakkeun ku Allah gerak Allah dadamelan Allah di mana bae asa jeung Allah geus bedanya nama beurang jeung peuting masjid jeung musala jeung imah jeung lapangan akur bae teu pernah neuleun nilai-nilai masjid nama kos kitu nah tak di dieu lah anu osok di kitu caritakeun ninggalkeun syariat pandanganna geus leuwih tajam ka jero naon hartina masjid aya di jero masjid ngan saukur carita dunia naon hartina salat aya salat dengan saukur di jero hatena ieu pabaliut urusan dunia naon artina halqah zikir lamun di jero hatena urusan pangkatan dunia dan dunia nu mantak nya namanya yang serikeun ka kiai nu sok kundasa kondisi mulai deui kita kaji pudoli deui atuh naonan lain ngan ridho Allah endahan dikendalikeun ku batur sabaraha sih dibayarna sabaraha sih diberena isin amat engke lamun urang disidang di hareupeun Allah
maneh waktu eta maca sholawat waktu eta zikiran maksudnya hayang naon sih eta dikondisikan sahasi nu ngondisikeun atuh dibere sabaraha sih nanaonan atuh sia paranti ka aing dipake ka makhluk isin sia kajen kumaha ge ieu nya serikeun ngan teu bisa nyarita teu meunang sakadar isyarah ku kicu sakadar isyarah ku senyum salah teu meunang ngomong mah lain di menang keur ngaji sebab eta urusanna hakikat. Jadi lamun urusan hakikat teu meunang dizahirkeun kudu make isyarah cukup bae senyum sabelah cukup bae senyum sabelah itu berarti luar biasa itu geus bae di anu cenah keur zikiran naon zikiran anu saha eta nu ngambiayaana sakarapeun Zaki cukup tah hehe teh cukup tah hehe teh cukup tah eta teh isyarah kudu nama jana berpikir kiai hehe naonnya kok kiai masih hehe kieu tah hayang dibere tah naon je ahli hakikat sangat berarti kiceupna senyumna serina penuh dengan isyarah teu meunang ngajelaskeun lamun lain keur ngaji lamun lain cilaka amat kakarak naon sebab besi dianggap adigung ku Gusti Allah besi takabur ku Gusti Allah nyaho kana hate batur besi ujub cak Gusti Allah sia turun sia pangkat sia ngajaga kaujuban jeung katakaburan sanajan batur salah menurut hakikat salah tetep ku senyum bae tetep ku seuri bae hehe ku senyum bae senyumna senyum sabelah pan aya senyum nu geulis tapi senyum kanu kati mah sabelah wae terus tah iyalah kiai anu cenah anu geus cukup sakitu ge pikiranin urang ngayelah kos kieu diisyarahan ku Syekh Athaillah keluar minal alaik nayyata ya waridul wisal payakhruju min sijil aqwan ila syuhudil mukawin wa qad asyara fil hikam panjang yang kadina hikamna aurada alikal warid wallahu a'lam.